Ya barudak tadi painten urang parantos serang salit ngenaan gambaran non bentena seni sareng budaya. Tah ayeuna urang lebet karena salah sawios produk kesenian di Tatar Sunda nyaeta tembang pupuh ya. Anu ditembangkeun tadi di payun eta salah sawios jenis tembang pupuh ya. Kaleresan rumpaka atanapi lirikna didamel ku salah sawios ulama ti Persis karangan Ustad Syarif Sukandi ya. Anjeuna ngadamel rumpaka pupuh tina saripati atanapi inti surat Al-Fatihah anu tadi. Tah salaresna pupuh ya narupikeun salah sawios genre puisi Sunda ya. Janten puisi Sunda teh aya seueur jenisna. Di antawisna aya carita pantun, teras aya sisindiran, teras aya mantra, teras salajengna aya sajak, oge aya pupuh ya. Nah, tina 5 ieu panginten urang bahas wae langsung kana pupuh ya, naon saresna ari pupuh. Istilah sanesina pupuh ya. Ahli-ahli karawitan atanapi ahli seni musik aya nyebatna oge kana dangding. Aya nyebat dangding. Kumpulan dangding aya disebut wawacan. Eta wawacan biasana kumpulan ribuan pupuh, bait-bait pupuh anu digabungkeun kana hiji naskah. Eta janten wawacan. Biasana lebetna ngeunaan carita-carita. Aya oge dangding anu dikemas janten guguritan. Bentena pami wawacan mah eta carita, wawan carita anu ngangge pupuh. Upami guguritan mah puisi ya. Biasana bahasana bahasa sastrawi, dilebetna seueur bahasa kiasan anu kedah dibedah deui. Tanu tadi contohna didamel ku Ustad Syarif Sukandi salaresna lebetna kana jenis guguritan ya. Puisi anu disadur tina intisari ayat suci Al-Qur'an. Tah perkembanganana janten pupuh teh salaresna ngarupikeun puisi anu dicandak di kasusrasaan Jawa nalika zaman penjajahan ya. Urang Sunda kapungkur kantos dijajah ku kerajaan Mataram sareng kerajaan Demak, Kesultanan Demak panten. Tah administrasi eta anu ngabalukarkeun urang Sunda ameng ka Jawa, akhirna di Jawa mempelajari lagi kebudayaanana, di antawisna karya sastra nyaeta pupuh teh. Salaresna pupuh teh kangge ngimbangi syair-syair anu beredar harita di masyarakat. Seueur harita syair-syair Arab anu diterjemahkeun kana bahasa Sunda tanapi Jawa. Tah syair-syair eta teh disadur kana wangun pupuh. Kaleresan ngagaduhan aturan nyalira pupuh teh. Tina perkembangan anak oge pupuh seueur diproduksi ku ulama-ulama khususna di pesantren. Jantan sakedahna urang henteu bireuk atanapi teu alergi nalika nguping pupuh di kalangan urang sadayana. Kumargi ulama-ulama kapungkur kangge nyebarkeun dakwah ka masyarakat khususna ngalangkungan media sastra nyaeta pupuh. Kumargi dina waktos harita pupuh teh genre karya sastra anu paling populer di masyarakat. Akhirna para ulama seueur ngalebetkeun ilmu-ilmu agama ya disaring kana bentuk puisi pupuh ieu. Salaresna pupuh teh seueur jenis-jenisna kangge langkung jelas sumangga urang sami-sami tinggal tayangan anu baris aya di payun. Wilujeng nyakseni.